Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sugrining puji anu sajati mangga orang sami kedalkeun ka Allah Rabbul Izzati. Puja anu jadi panghias narasa mangga orang sami kedalkeun ka Allah Azza wa Jalla. Bersyukur anu jadi pamuka catur mangga orang sami kedalkeun ka Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah sarehna dina wanci anu mustari ieu urang sadaya masih dipasihan kesempatan tiasa patepung lawung ngariung mungpulung bongkok ngaronyok di ieu tempat minangka nyubadanan pangulemna sahibul hajat anu mana insyaallah dina dinten enjing sejak ngadahupkeun putrina anu nami Neng Dini ka Kang saha namina teh pamagatna teh Kang Teguh insyaallah dina dinten enjing Minggu ping 8 Mei 2022. Teu hilap shalawat sinareng salam ka wilujengan mangga urang sami-sami limpahkeun ka junjunan alam panutan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu parantos masihan jalan pituduh kanggo urang nyaangan di zaman anu poek mongkleng ka zaman anu caang baranang ngalangkungan cahaya keislaman. Mugia syafaat mantena janten hiji katetapan mungguh Allah kanggo kulawargina, para sahabatna, para tabi'in tabi'in atau dugi ka urang salaku umatna di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Palawargi pini sepuh hormaten simkuring sadayana lururung 7 ngabandung kadalapan keur disorang. Amit hatur simkuring sapara kanca dina dangat ayeuna sejamandu jalana acara siraman calon panganten istri anu mana insyaallah sakali deui dina dinten enjing urang doakeun ku sadayana pamudah-mudahan sagala rupi anu dicita-citakeun sagala rupi anu dirarancang direncanakeun dinten enjing aya dina kalancaran sapuratina ti ngawitan dugi karengsena. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh simkuring nedawidi sate acan ngawitan ieu acara siraman seja ngaguar eusining harti anu sumanding dina ieu karesmen ngaras sareng siraman. Ari ieu karesmen ngaras sareng siraman teh minangka hiji kanyaah urang tarekah urang dina ngabumulai adat kebiasaan tatali paranti sepuh urang kapungkur anu mana saumpamiku urang ditalungtik dugi ka eusina eusi anu pangjero-jerona nyaeta mata holangna insyaallah sapuratina ieu acara tingawitan dugi karengse teh masih ngagem kana nilai-nilai keislaman sakumaha agama anu ku urang diagem dugi kadangat ayeuna. Nanging peryoge kauninga ku sadayana wireh acara ngaras sareng siraman ieu teh sanes mangrupikeun rukun wajib nikah. Malah hukumna oge da ieu mah teu sunah-sunah acan. Ieu mah estuning tarekah urang kanyaah urang kana adat tatali paranti sepuh urang kapungkur. Para wargi ini sepuh sadayana supados teu nyangkolong ting kana waktos simkuring nedawidi bade ngawitan muka ieu acara ku hariring naraja. Pamudah-mudahan ngalangkungan ieu hariring raja acara urang danget ayeuna dipasihan kalancaran atuh karuhun urang anu kapungkur masihan ieu tata cara siraman sareng ngaras dipasihan nu kabarokahanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pohon sampun kanu maha agung nu kagungan kun fayakun jelek ngadeg sapangaresana bar gumelar kawasana di langit pating karetip di bumi pating kulis si gumelar di alam lahir bari muji syukur kanu maha agung kedalna alhamdulillah alhamdulillah bari muji syukur kanu maha agung kedalna alhamdulillah alhamdulillah raja dunga
Raja Munah sanu bari dina ati anu eling dina rasa nu rumasa dina hati anu masket dina iman dina Islam Muhammad ya Rasulullah Allahu Akbar. Cak anaking neng din saha tadi teh hilap deui abdi teh neng Dini nya Yuswa punten sabaraha tahun ya 25 tahun alhamdulillah neng dina Yuswa ke 25 ieu alhamdulillah dinten enjing hidup sejak nincak alam anu anyar mentas tina alam lalagasan ka alam rimpitan. Mudah-mudahan sapuratina cita-cita hidup aya dina ijabahna Allah bareng langgeng jeung pagjana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu dipalih kenca bapak pituin bapak asli alhamdulillah. Anu dipalih katuhu ibu asli nyebatna bapak sareng ibu leres. Emak sareng bapak alhamdulillah. Neng dangat ayeuna hidup pada ngalaksanakeun acara siraman. Ai siraman asal kecap tina siram anu teungel deukeut pihartoseunana nyaeta bebersih atanapi meresihan diri. Ngaras sareng siraman dalit pisan sareng anu namina cai. Eta hiji ciri yen urang salaku putra salaku umat anu kumulendang di alam dunya moal tiasa ngalepaskeun insan anu masihan banyu hirup banyu hurip ka diri urang nyatana emak sareng bapak saha wae jalmina tangtos urang moal tiasa ngalepaskeun eta sok sanaos enjing pageto hidup bade ngambah sagala rumah tangga tetep anaking bakti anu utami mah ka bapak sareng ka emak margi tangtos urang terang jasana tingawitan hidup gubrag ke alam dunya dugi ka ayeuna rek sawawa teu aya kendat-kendatna sok ayeuna geura lawungkeun sawangan hidup ka mangsa hidup keur budak anaking urang kawitan ieu acara ku ngecageun aisan acara anu munggaran mangga emak bapak mangga tatih neng oge tatih mangga sadayana tatih emak candak sinjang nama sinjang hungkul candak bapak mangga canak lilina sareng bensin apa mangga dihurungkeun pak emak mangga gera aiskeun teteh gera sorendangkeun mah sorendangkeun eta sinjangna kana badan teteh mangga dicepeng wae bapak teh sarius neng ayeuna geura lawungkeun deui ka mangsa hidup keur budak anaki mangsa di mana hidup di ais ditimang dinangna nengne di ais dihauhat kang anaki disusuan kudu jadi indung mangsa di mana urang anu ukur tiasa nyusahkeun kana jadi indung jeung bapak anak ayeuna simbulna eta sinjang anu nyorendang dina cangkeng hidup eta sinjang kameumut sinjang pinilih tinu jadi indung keur anu jadi budakna anaki ayeuna di payunan hidup aya insan anu gelarna nu disebat ku hidup bapak nyandak hiji pelita ngalangkungan lilin anaki simbulna ieu bapak anu nyaangan hidup tingawitan gubrag ka alam dunya nyaangan ku kalimah adan nalika hidup gubrag ka alam dunya ayeuna sejak mareuman eta obor penerangan kanggo diri hidup anaki tangtosna ngarah hidup manjing tawakal ngarah hidup langkung mandiri dina nyorang kahirupan rumah tangga anaki insyaallah ku ayeuna hidup ngalaksanakeun ieu proses ngaras sareng siraman
hidup rek diajamkeun pikeun ngambah segala rumah tangga kalayan cenah mawa awak jeung hate anu bersih. Suci lahirna, suci batina anaki. Mangga Bapak, Emak, Teteh gerang ngalengkah lumampah dina sinjang anu seueurna 7 lambar. Nyorang ke tempat ngaras Pak. Mangga ngalengkah lalaunan Bapak, Emak sadayana mangga. Ari ayun, ari ayun geus ayun ambing. Ari ayun, ari ayun geus ayun ambing. Di ayun mah, di ayun ayun ku sinjang. Pak, ayeuna mangga balikeun badan Bapak mayun ka ibu ka emak sareng ka teteh Pak. Sok mayun ka Neng Pak. Neng, simbulna ayeuna eta lilin anu aya dina panangan Bapak hiji pelita anu nyaangan hidup di mangsa hidup keur budak tingawitan gubrag ku sora azan dipalih katuhu ku iqomah dipalih kenca cepil hidup anaki. Dugi ka ayeuna rek ngajajab hidup luntak ngarumah tangga. Simbulna anaking ayeuna ieu pelita pada dipareuman ku Bapak. Hiji ciri anaking yen nu jadi Bapak ayeuna parantos ikhlas ridho ngalepaskeun putri na nyorang alam sagara rumah tangga lantaran tos menak jodohna. Insyaallah doa Bapak nyarengan kanggo hidup anaking. Mangga hurungkeun di lilina Pak. Pak, simbulna ayeuna ieu lilin ku Bapak ditiupnya Paknya. Hiji ciri Bapak tos ikhlas ridho Pak. Pantengkeun dina manah Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga Pak, tiup eta lilina. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh, Bapak tos ridho nya. Alhamdulillah. Ayeuna anaki bisa paminggir katuhu hidup aya emak. Tangtos anu terang perjuangan emak kanggo ngagengkeun teteh tingawitan teteh nuju orok, tingawitan nyusuan, tingawitan ngasuh, tingawitan hese bobona, sesah burayang-burayang nuju ngakandungna. Insan anu aya di paminggir katuhu anjeun anaki. Ayeuna simpulna ieu aisan bade diecakeun hidup rek dilepaskeun tina tanggung jawabna nu jadi emak. Hidup sing tiasa langkung tawakal langkung mandiri deui anaki. Mak, bismillahan ya maknya. Mangga lepaskan simbulna eta sinjang anu meungkeut ka diri teteh mak. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lepaskan mak. Dina danget ieu pisan emak Bapak rek wawarti sejak ngecakeun aisan. Najan hate masar di takdir teu benang dipungkir kersaning nu maha agung. Pahan hidup gaduh panutan caroge anu sajati anu siap tanggal waler dunya rawuh akhirat nabral anaki geramian payunan tuh kahirupan doa sepuh nu nyareungan mugi Gusti nang tayungan.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pak salajengna mangga apa linggih di kursi anu dipalih kenca Pak, palih kenca. Ibu mangga linggih anu dipalih katuhu. Anaking wayahna ayeuna neng mah aniprek di handapnya. Mangga calik di handapnya. Di tengah heula neng mangga dipalih tengah heula. Neng hiji kabagjaan anaking kanggo hidup enjing nikah masih disaksian ku insan anu gelarna ku hidup disebat bapak sareng emak. Eta teh hiji kabagjaan anaking, hiji nikmat anu mana anu sanes anaking can tangtos disaksian diwaliang keneh kuno janten apana, disaksenan keneh kuno janten mana henteu anaking. Eta kanikmatan anu kahiji kanggo hidup anaking, kanikmatan anu sanesna alhamdulillah. Ayeuna wargi-wargi hidup ngarojong karena cita-cita anu mulia kadiri hidup tinggal dipalih pangker hidup anaking seueur wargi-wargi anu insyaallah ngarojong anaking. Neng sareng senaneme diecakeun tina aisanana hiji tawis yen bapak sareng emak atos ikhlas ridho hidup dinten enjing nikah, hidup bade lunta ka mana wae enjing sareng saroga hidup insyaallah emak sareng bapak atos ikhlas kalayan ridho. Ayeuna nincak acara anu kadua anu kasebatna ngaras anaking. Aing ngaras anaking asal kecap tina ngaraas anu hartosna nyaeta mentas walungan anu deet bari kukucuprakan malih ti eta ngaras aya hartosna anu langkung punjul anu langkung utami anaking nyaeta ngajunjung derajat indung ngamuliakeun derajat anu jadi bapak. Salami 25 tahun anaking tos kaetang sabaraha kali kantos sungkem kanu jadi emak sareng bapak. Neng rumaos anaking gaduh lepat kanu janten emak, rumaos gaduh lepat kanu janten bapak. Ayeuna anaking insyaallah mangsa anu sampurna kanggo hidup, mangsa anu kalintang utama anaking kanggo hidup nyuhungkeun hampurana ti dua insan anu bakal jadi lawang ridona Allah anaking. Percanten neng kana kalamullah, percanten kana Al-Qur'an neng. Insyaallah dina Al-Qur'an anaking Allah ngadawu sing saha jalma anaking anu taat ka Allah tumut kanu janten ibu ramana tur tarami gawe sumpah palsu insyaallah anaking sawarga bagianana. Malah ditegaskeun deui ku Kangjeng Rasul dina hadisna anaking firidallahi firidal walidain fisukhtillahi fisukhtil walidain. Ridho na Allah anaking aya dina ridho nu janten indung jeung bapa, murka na Allah aya dina murka na indung jeung nu jadi bapa. Allah anaking dina Al-Qur'an nyebatkeun posisi nu janten emak jeung bapa aya dina posisi kadua. Eta hiji tanda anaking yen kasalamatan hidup karahayuan hidup jeung kanikmatan kabagjaan dunya akhirat hidup ieu kuncina anaking aya di payuneun hidup. Alhamdulillah syukuri duanana masih keneh aya di payuneun hidup anaking. Ayeuna mangga neng ngeser ka palih kenca urang munjungan kanu jadi indung heula anaking. Insan anu kalintang mulyana anu disebatkeun na ge 3 kali ku Kangjeng Rasul. Para sahabat kantos tumaros ka Kangjeng Rasul saha nu paling utama di antara emak jeung bapak ya Rasul? Ummi cenah. Emak cenah. Anu kadua sahabat naros deui masih waleranana sami emak deui wae. Dugi ka 3 kali emak tetep waleranana. Malah Kangjeng Rasul kan kantos dina hiji katerangan ngadawu. Sawarga neng aya dina dampal sampean nu jadi emak nu jadi indung hidup. Eta maksudna lain sawarga aya dina dampal sampean anak anu laras sanes anaking nanging posisiina bakat tingku emak jeung bapa diluhurkeun ku Allah. Sawarga ge dugi ka ayana dina handapeun dampal nu jadi indung. Eta ku luar biasa neng. Ayeuna gali deui bilih neng kantos nyeung ceurikan kantos ngadamel nangis nu janten emak anaking
kantos sentak sengor kanu jantan emak anaking kantos ngarahetan hate emak anaking ayeuna mangsa nu sampurna hidup nyuhungkeun di hampura anaking mangga candak panangan emak neng tinggal rarai emak neng singkiat tinggal rarai emak Masya Allah 25 tahun nyamanya emak mupusti ieu nu jantan putri emak anu namina Dini Masya Allah kanikmatan tangtosna kanggo emak ngagaduhan hiji putri anu kalintang geulis luar biasa emak sok sanaos mangsa harita anaking emak berat burayang burayeun kirang bobo na anaking nalika ngakandung hidup tapi dah terjadi aral subaha malah jadi kanikmatan anaking keur jadi indung hidup sakalihna ti eta nalika rek gubrak ka alam dunya sasatna nyawa emak anaking diguang gawing dina buuk salambar anaking tapi Masya Allah murahna Allah nu maha kawasa mangsa harita nalika hidup dibabarkeun ka alam dunya emak salamet hidup oke salamet eta syukur anaking syukur emak cimata emak harita anaking bedah teu katadah nanging lain cimata kabul lain cimata kasedih anaking malah madar cimata kabungah lantaran hidup gubrak ke alam dunia anaking neng tuturkeun kata-kata ti abdi nya tinggal rarai emak neng mak punten kalamieu neng tiasa ngariweuhkeun ke sadayana punten milih neng kantos entak umur kantos nyarek ka emak kantos ngarehetkeun hate emak punten neng kenanya nepi ka mati ayeuna neng nadawi di emak pada ngawasu dampal sampean emak mangga anaking gerarangkul heula emakna mangga ngada gerangkul heula anaking sok harewoskeun kana cepilna neng suhunkeun doa anak-anaking mak tina salah sawios riwayat mak anu tiasa ngaakses panto ridona Allah mung emak sareng bapak ayeuna kesempatan anu kalintang sampurna mak bukakeun lawang ridho emak kanggo ieu ingkang putra anu enjing bade rimbitan mak neng mangga neng rada mundur sakedik candak itu neng caina anu aya dina baskom wasuh dampal sampeanana dua nananya hiji-hiji kalayan nyebat bismillahirrahmanirrahim mangga anclomkeun sampean mana neng Masya Allah tabarakallah mak sakali di dina hate emak ayeuna pantengkeun ka Allah azza wa jalla mak doakeun ku emak bukakeun lawang hampura lawang ridho emak kanggo ieu neng anu insyaallah dinten enjing rimbitan margi mung emak sareng bapak anu tiasa ngakses ridhona Allah neng cekap mangga andukna ka abdikeun deui sok anaking ayeuna mangsa anu sampurna satahun sakali oge biheungnya nengnya mengpeng masih keneh aya ieu emak ayeuna sumujud anaking dina sampeanana candak sampean emak sok sumujud anaking Masya Allah mah gapura sungkeman asih kanggo neng mah sumujudna ieu neng dina sampean emak ayeuna hiji simbol mah neng pasrah neng sadra neng sumerah tangtos rumaos seueur ngalakukeun dosa seueur kalelepatan kaluluputan anu dilakukeun ka emak hampura neng salami ieu mung tiasa nyusahkeun ka sadayana mah
cekap anaki neng bangga gerasun pipi kiri pipi kanan nak emak neng sun kening nak emak neng ya Allah muga saksen ya Allah ayeuna insan anu enjing bade rimbitan ya Allah parantos nuhunkeun widi ya Allah nuhunkeun ridho nuhunkeun hampurana ya Allah kana janten ibuna mak abdi bade naos dina hate emak tos ngemplong ayeuna mah tos ngemplong dina hate emak percanten ka neng mah kanggo ngambah sagala rumah tangga emak tos ikhlas enjing dicana ku carogena ieu neng mah insyaallah anaking emak tos ridho ayeuna kantun insan anu di sabelahkeun kanan hidap anaking mangga munjung ulah reka gunung muja ulah reka sagara anaking salila indung masih keneh aya salila bapa masih keneh aya tah ieu anaking lawang kasalamatan hidup di dunia dugi ka akhirat neng indung capek ngakandung nepi ka ngababarkeun ka alam dunya kautamaanna oge tilu saur Kangjeng Rasul nembe disebabkeun anaking anu kaopatna nyaeta insan anu jadi bapa tangtosna neng ngan ukur neng anu tiasa terang perjuangan anu jadi bapa sapertos kumaha anaking ayeuna tigubrag ka alam dunya anu masih hanami nya alhamdulillah insan nu aya di paeuneuh hidup teh anaking ti mimiti ti aali anaking anu nyeri sami nyerina nguping nalika budakna nuju teu damang masya Allah insan nu aya di paeuneuh hidup anaking teu puguh aral subaha anaking teu kieu aral subaha anaking asa cikeneh asa kamari nya Pak 25 tahun kalarung Pak ayeuna eneng tos insyaallah sawawa enjing sejak rimpitan Pak anu tisuk-suruk tidungdung neng tah insan aya paeuneuh neng kesangna manunggal hidup getihna ngajirim jadi diri hidup anaking anu maraban anu masihan nafkah ku jalan anu sae ku jalan anu halal anaking tangtos muja ulah reka sagara muja mah kudu jadi bapa anaking Pak dinten ieu anu tiasa ngaakses ridona Allah hiji deui Pak kanggo neng nyaeta bapa neng insyaallah lungsurna ridho tina jantan bapa kumplit anaking insyaallah jalan hidup dina ngarumah tangga muga mulus rahayu berkah salamet mulus sapapanjangna bagja ti dunya dugi ka akhiratna anaking candak panangan apa neng tinggal raraina neng masya Allah rarai anu kalintang gumbira anaking ningali putrina kapungkur seuri anu sami nyeri na anaking lamun putrina ceurik anaking sami ngararasakeun anaking anu ngais kanangna nengne anu nimang ngahohakeng oge anaking insan ieu panangan anu masihan rupi-rupi kipayah kanggo diri hidup anu ngaelmuan ka diri hidup anaking anu bakal tanggung jawab jaga anaking di yaumil akhir anaking ayeuna hidup gaduh kesempatan kanggo silih lubarkeun kalelepatan kaluluputan sareng anu jadi bapa mangga neng ayeuna tuturkeun deui anaking kalimat ti abdi Pak hapunten bilih abdi seueur kalepatan ka Bapak tangtos selama 25 tahun ieu ngan ukur tiasa nyosakeun ka Bapak mugia Bapak ikhlas Bapak ridho kana segala rupi kau yang ngambil cita-cita abdi anu enjing dia ninggal mugi Bapak ridho bahwa dia neng dina dinten enjing sareng
Mangga Pak diwalar heula ku apanya. Ampuran bapaknya. Moga-moga sing langkung rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng mangga rangkul apana anaki. Arewoskeun kana cepilna Neng. Suhunkeun doa anu pangsae-saena. Insyaallah anaking dina dangat ayeuna. Pinuh ku kabarokahan, insyaallah mustajab anaking doa-doa hidup dina dinten ayeuna. Mudah-mudahan rengsena ieu ngaras sareng siraman hidup mawa awak jeung hate anu bersih kanggo ngambah sagala rumah tanggaan. Cekap Pak Neng Pak ayeuna Neng Neda Widi bade ngamasuk dampal sampean Bapak baktos anaking anu pamungkas ti hidup minangkana kana janten Bapak kalayan nyebat bismillahirrahmanirrahim. Neleng nengkung yaduh muga hidup mulia nanjung muga hidup mulia nanjung ginulur rahmat pitulung kinayungan anu agung kinayungan anu agung Bapak mahngan ukur dharma katitipan nu kawasa katitipan nu kawasa anaking mangga mundur sakedi sumujud deui anaking dina dampal sampean nu janten ingkang rama. Masya Allah tabarakallah Neng pantengkeun dina hate sanubari hidup anaking tuturkeun abdi anaking Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pantengkeun dina hate hidup anaking Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah utamakeun ya Allah ibu jeung bapak abdi sakumaha anjeunna parantos ngutamakeun ka abdi namangsa abdi nuju urang kali anaki dampal sampean ieu anaking anu unggal dinten milari kipayah kanggo diri hidup kanggo milari nafkah kanggo hidup anaking jeung kulawarga doakeun ku hidup mudah-mudahan sing janten amal kasaean amal jariah yang menjadi bapak yang menjadi indung anaking insyaallah lengkahna dipasihan pahala sakumaha janji Allah
mudah-mudahan anaki kabarokahan anak tumerap karena rumah tangga hidup tingawitan diten enjing dugi kajaga anaki sing runtut raut sauyunan sabatas sarimbagan anaki neng cekap anaki alhamdulillah rangkul deui mangga bapakna sun keningna anaki alhamdulillahirabbil alamin hiji kabagjaannya paknya alhamdulillah neng bersyukur sonten ayeuna cacap hidup nyuhungkeun doa sareng restu ti nu janten ibu sareng nu janten bapak nu jadi emak jeung nu jadi bapak hidup anaki masya Allah tabarakallah pak atas ngemplong hati bapak insya Allah enjing diwalian ku bapak atas ikhlas atas ridho bapak insya Allah amin ya Allah mudah-mudahan jantan jika sayangnya banyak jajab neng ke alam anu sanyana nyatana alam gorenan neng bapak emak cacap nembe prosesi ngaras anaking parantos rengse ngamuliakeun ngajungjung darajat nu jadi indung ngamuliakeun darajat anu jadi bapak salajengna urang nincak acara anu utami nyaeta acara siraman teh anaki mudah-mudahan syariatna ieu cai kembang anu bade dipasihkeun ka diri hidup mudah-mudahan sing janten sababiyah anaking seungitna rumah tangga hidup nyambuang ka mana-mana masihan iber kabalareha wireh bagja hidup sareng caroge hidup dinten enjing dugi kajaga anaking dijajab kudu jadi emak jeung nu jadi bapak insya Allah jadi pipinding panang tayungan Allah kanggo diri hidup sakulawarga anaking ieu hapunten kembang di dieu sanes bade ngaduakeun atanapi sanes bade munjung atanapi sanes hartosna anu teu pararuguh nanging ieu kembang diayakeun dina prosesi siraman teh minangka hiji simbol yen ieu kembang desa anu aya di ieu tempat bade nyandak iber kabalarea nyandak iber seungitna atanapi kabagjaanana ieu calon panganten istri neng mangga ayeuna candak panangan emas sareng bapak cenah tatih neng ti payun tatihna mangga candak panangan bapak emak sok candak anaknya mangga cenah tatih dua anak sakedap sata acan siraman neng hapunten saumpamina tadi mah ku abdi dipandu nya ayeuna neng kedah ngedalkeun heula eueuning hate anaki nya mangga ku nyalira imah kata-kata nyalira nya neng nya sok suhunkeun doa na hampurana mangga anaki Bapak emak hampura dini pilih salami dini sok bikin emak bapak bela dini doakan dini mudah-mudahan enjing lancar doakan mudah-mudahan pilihan ini saya ke dini mangga anaknya ngerangkul emak sareng abah nasaan insyaallah tabarakallah kanyaah menjadi indung mamual aya laasna anaking kanyaah menjadi bapak oge anaking moal aya tungtungna anaking insyaallah sok sanaos enjing hidup ngaluntang rumah tangga kanyaah tangjeng tanggung jawab menjadi indung jeung bapak moal kendat-kendat kanggo hidup ieu mah ngarah hidup langkung tawakal ngarah hidup langkung mandiri deui anaking insyaallah ayeuna hidup sejak dibagiakeun ku acara siraman anu pamungkas sareng kulawargi besar sadayana cekap anaki neng dini manawi gaduh rayi atanapi raka aya mangga raka anak kapayut mangga bapak mak kapalih dihana sakedap mangga kapalih dihana sakedap raka na neng dini mangga kapayut mangga sadayana raka na saha neng aajat mangga aajat ayudi mangga ayudi aya nuju dicukur teh sawios aa mangga sakedap di dia
Neng gaduh raka pamagat tunggul sadayana 2 raka neng. Alhamdulillah Pak Ma ayeuna ada sinaksen nyapanya doakeun mudah-mudahan ieu raka sareng rai sing rutut raut sauyuna. Neng teh janten bungsu ieu teh bungsu. Alhamdulillah doakeun ku nya mudah-mudahan ieu neng bungsu teh sing kenging kabagjaan lahir batin dunya akhirat. Neng ayeuna mangga neng dihandap sungkam heula kana janten datang tos neng salami perjuangan neng hirup di alam dunia pasti aya jasana nu jadi boh nuju teu damang mang meserkeun obat boh neng nuju kumaha nu ngaulaan ayeuna mangsa nu sampurna nya nengnya sok candak pandangan anak-anak king mangga candak pandangan anak sungkes salam dina pandangan anak-anak king. Masya Allah tabarakallah pantengkeun dina hate nya doakeun neng anu pangsae-saena cekap neng mangga ena rangkul aana harewoskeun anak king kana cepilna sok mangga hampurana suhunkeun ku neng hampura neng salami ieu tangtos sok kadang meureun pasea kapungkur sok kadang nyusahkeun kana jadi lanceuk doakeun anu pangsaena kanggo neng Dini anu enjing bade ngambah sagala rumah cekap anak king. Hatur nuhun mangga tatih sakadapnya teh keng waka ka mana-mana nya na palih ditulis sa pamingir itu neng mangga ayeuna neng calik di palih dieu nya anu sanesna anu bade ngiring masihan siraman nina aya keneh nekna manawi nina tos teu aya akina tos teu aya mohon teu sawios anu ayana uwana bibina mangga kulawargi anu caket mangga sejak ngumpul di dia anu bade masihan siraman kanggo neng mangga kempal di palih payun apa Pak sarang emak mangga kapalih dia Pak apa emak dipalih dia emak dipalih dia ninggal heula ka kamera nyamanya ibu bapak sakadap kapalih ditu sakedik mangga ieu bade diabadikeun heula ieu mangrupi simbol bapak sareng emak ayeuna bade mahekeun cai ka cai anu bade disiramkeun ka teh ieu cai doa anu teu pangaosan nya banyak ku emak mangga cepeng kuduaan mak mangga ayeuna kalayan nyebat bismillahirrahmanirrahim mangga bahikeun ka kendi anu aya gentong nu aya di dinya bismillahirrahmanirrahim pamudah-mudahan doa ti sadayana sababiahna ngalangkungan ieu cai tumerap ka neng anu mana neng hoyong mersihan secara lahir hoyong mersihan secara batin pan mangga simpen etana tos rengse anu munggaran mangga canak gayung nama anu sanesna tiasa ngabantos simkuring solawatannya salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahirabbil alamin anaki ayeuna kantun emak kapalih dia mangga ayeuna apa tilu kali nyapanya bismillahirrahmanirrahim sok ayeuna apa pasihan kana panangan neng heula Pak ditamaskeun neng mangga neng tamaskeun kana rarai neng mangga Pak kana mastakaun Pak mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibina. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga manusane senanya Masya Allah, tabarakallah. Tangtos ya kenikmatan anu ku Allah masih dipasikeun ka ningnya kaneng dini kula wargi aya uwa aya bibi aya emang aya aa anu insya Allah sejangiri ngebersihan syariat nyaeta jasad hidup ngalangkungan ieu cai kembang anaknya. Mudah-mudahan seungit nyambuang ka mamana hidup pada runtah kamana ya mudah-mudahan dipinuhan ku sifat ieu seungit nu jadi kembang anaknya. Salajengna mangga tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah nautullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mangga aya keneh uakna bibina sok mangga insyaallah rengse ieu acara siraman diteraskeun kana acara sawer ti calon panganten istrinya. Alhamdulillah mangga kabagjaan nu taya bebandingan anak-anaki kula wargi hidup insyaallah ridho ka hidupnya. Ieu jantan hiji kasayang mudah-mudahan kanggo sadayana kula wargi dipasihan umur anu panjang dipanjangkeun tali silaturahmina mudah-mudahan anaking barokah sadayana nya. Aya keneh dua deui nya mangga tangtos kula wargi sadayana bagja nu moal aya papadana ninggal neng dini dinten enjing parantos aya anu matrikeun nyatana Kang Teguh saurna teh kitu wasana teh. Mudah-mudahan enjing acarana berjalan kalayan ida kalancaran sakumaha anu dipiharap ku sadayana. Amin insyaallah.
Mangga anu sanesna bantos simkuring shalawat deui nya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutasnya tehnya alhamdulillah si bungsu insyaallah dinten enjing bade nikah senaka sadayana bewara mudah-mudahan nungkeun da widi pidoa nanti sadayana mudah-mudahan dipasihan kalancaran sapuratina neng ayeuna mangga gerang ada neng natati ma oge tatih mangga mah ayeuna bade palih mana sawerna mangga ka palih dia mah anu bade ngiring bulung sawer ngalih tempatna ka dieu. So, mangga diberesan helanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wargi-wargi sadayana puncak tina rangkaian acara siraman nya teh sawer panganten. Neng, tinggal neng di dieu teh nya aya permen sareng aya artos receh. Ibu-ibu di mamana sok anehnya nah sawer panganten sok ku receh wae tara sugan ku 100 ribuan gitu tah. Nah hanya sok aneh gitu. Pak Hajat, Bapak bade digentos ku 100 ribuan ieu. Cenah tos teu aneh 500-an mah nya. Sok fotografernya bakal viral wah ayeuna mah sok mau dilebetkeun kana TikTok gitu nya kana YouTube. Wah yang Hajat 100 ribuan cenah gitu. Tuh, Pak. Receh we nya banyak. Receh. Tapi horeng si mana horeng teh neng ieu teh sanes mung wungkul bade ngabur-ngabur artos sareng permen sanes sadayana ngagaduhan makna atanapi simbol siloka saudara teh kitu nya di dieu aya artos recehan ieu teh emak sareng bapak sejak mitembeyan atanapi ngawitan bade mapagahan ka hidep ulah hilap di mana hidup engke beunghar amin doakeun sing beungharnya dicukupkan sandang pangan papan ku Allah ulah hilap anaking merek maweh kasasama dan teu ageng lir ieu artos anu receh nya seueur keneh nu tiasa dinikmati ku hidup tibatan sedekahna nya da alit katang tosana mung 2,5% dina hiji katerangan kitu anaking atuh di dieu aya permen rasana teh aya amisnya aya hasem aya ladanya kitu nya aya lada aya naon asin aya nu asin oge kitu ieu permen teh simbolna tina jalan kahirupan anaking jalan kahirupan moal sapapanjangna datar aya mudun jeung tanjakan aya pengkolanana kakenca jeung kakatuhu pon kitu oge dina kahirupan moal sapanjangna datar anakingnya pasti ngete aya gogoda nanging tang tos urang doakeun ku sadayana mudah-mudahan ieu pangajaran singkiat rumah tanggana dugi kanyorang rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah bahagia fi dunya wal akhirah amin ya Allah ya rabbal alamin sakedikna ayeuna aya hariring ieu minangka papatah Ari Abdullah didugikeun ku emas sareng ku bapak bade ku emas sareng ku bapak ngahariringna diwakilkeun wae tah ayeuna mah tos janten hiji ka ilaharan ibu bapak panganten sok ngawakilkeun ka juru kawi tah sedengkeun juru kawi sok tara kabagean dina saweranana teh janten kedah misahkeun heula aduh henteu ketang henteu nya henteu tenang semua adil ya karena di sini mulung sawer kumaha milik jeung rezeki ayeuna paralun abdi bade ngiring sawer heula dangukeun ku calon panganten khususna umumna kanggo panganten bari nya mi sanade entu ngahariring ngahaleung hariring sarining asih ka hidup panganten nurek ngambah ngawiyati beber jangjang sing saati sawirah maajeg tangtung temahna saringkang lempang lempengkeun papagon Gusti iman Islam
iman Islam pusaka keur babakalan ku artos permen di awur duit receh tingkalencring lambang nadunya barana mun hidap geus para rezeki tong hilap kanu teu boga mere mawe kanu miskin di jurung pidung indung hidap panganten anak king dijajab ku emak bapa mugia hidap walagri pahit daging pahang tulang berat benghar sugih mukti sakitu pamuga cukup teh cukup tambahan deui mugia hidup waluya benghar harta benghar harti beral anaking geramiang payunan tuh kahirupan amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayungan amin mugi Gusti nang tayungan. Siap aya dina aba-aba sim kuring ya cung nu bade mulung cung para pemulung oke siapnya dina tangan ka 3 2 1 wuh awur artos nadi awur awur sadaya nangiring binga awur artos nadi elak sakadap teu acan sakadap kadek sakadap eta nu door press canak ka dieu nu door press anu door press canak ka dieu teh kengeng dieu ku nyalira alhamdulillahirabbil alamin ya abah emah punten di dieu heula teu acan rengse Pak alhamdulillahirabbil alamin punten sakedap cung aya nu kengeng door press deh alhamdulillah iya mundurlah sakedap sok hadiah nya sakedap nya neng mangga ayeuna candakan hiji-hiji ku neng sok candak hadiahna no sok bebas sakedap nomor 14 mana nomor 14 alhamdulillah nomor 8 tuh nya salajeng nama enggak nih sok aya di nomor sabaraha 10 sareng 15 nih ini sok lironkeun ka dieu ka teteh ini ambil hadiahnya ambil 10 sok 10 15 tah kela sakedap mah nomor 15 tos aya sok ku neng ayeuna mangga malundurlah sakedik mundur sakedik pasihan jalan 11 sareng 8 kek tenang di sebatan ku abdi mangga 11 sareng 8 kela sakedap ibu sakedap mundurlah sakedap ibu ke tenang di wartosan da tanya nomor 7 iya nomor 12 tanya sok mangga eta mah diborong kok eta nomor 2 mana nomor 2 kengeng sabun alhamdulillah sok neng
Nomor 3 mangga nomor 3. Nomor 3. Nomor hiji nomor genep sareng 5. Nomor hiji 5 genep mangga. 5. Nomor hiji mana? Iya nomor hiji na kengeng. Alhamdulillah bakating kubinga. Nomor 13 nomor sareng nomor 4. Nomor 13 anak aya pasihan ieu neng cai doanya cenah abdas minangka neng ayeuna kawitan susuci anakingnya insyaallah dinten enjing teh saur tadi oke mudah-mudahan sing suci lahirna suci batinna anaking suci batin hidup anaking atos tutas hidup nyuhungkeun doa sareng restu pangampura tinu jadi bapak sareng emaknya nehnya alhamdulillah cacap ayeuna secara lahiriahna hidup seja ngabersihkeun hadas anu aya dina diri hidup ngalangkungan simpul dan ngalangkungan ieu abdas mangga Pak bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah rengse mangga simpen apa kapalnya ditu yos. Nah salajengna Pak masih kene kiat Pak kiat teu Bapak ngagundang gandong kiat kene jag-jag kene tiasa ngagandong teteh mayang isin moal wios aping mah di dieu Pak. Lawatan ala rasuli wa ala ali washabi abdaul bismillahirabbi abdaul bismi rabbil karim sholawatan ala rasuli wa ala ali washabi. Alhamdulillahirabbil alamin wargi-wargi sadayana nada tawakuf sapuntenna tidak sakadar rupi kakiranganana tisim guring sapara kanca anu mandu sapuratina acara dina acara ngaras sareng siraman ieu sakali deui sim kuring hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana rupina dipungkas wae ku bobo sapanun carang sapakan tutus langkung ke panghalang bilih seueur saur teu kaukur seueur basa nu teu kariksa hapunten anu katada catur nungtung pupuh rampung jajar mubar merbayaksa nutup pardo nengkas pedarancak wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.